Mangga ditonton. Duh, ini alus pisan nih na. Cuaca teh. Ini na. Ini alus kieu ya poe ayeuna. Geus sok hujan we kitu. Naon sing jadi sarangan wae. Dengar bisi mau ulin ke sorangan wae. Ngajakan kadek teh. Nya sia tah. Nah, ini rantai kan ngabuburit ieu teh. Oh, urang ge ngabuburitnya. Pantas santai di angka 5 aruh atuh. Adinya umpang wae kan komo. Di luar teh kieu maneh sorangan. Wah, palingan atuh. Manjuan. Wah, bisa sih. Aduh, aing aduh poara. Aduh. Nah, sing teh puasa. Nya puasa atuh. Wah, namanya atuh tingali puasa ieu naon gerak. Wah, Ieu naon batin, dahareut batin. minum. Batinnya. Bukber teh atuh buka beurang. Lain, itu niat nama orang teh ketemu ini rek buka puasa. Ai ini mana tuh di situ teh? Nya. Tebadinya tah, Oh, lahan iya. apa? Oh, bener ya. Wah, itu ah. Ayo orang ngabuburit tuh. Ayo. Ayo. Yuk tuh. Biasa lempang biasa. Ada. Jalan aduh. Ada ketemu. Kada dingsing leueur. Oi. Kela deui. Ai mah ini mana teh belah mana euy. Tah, babak. Yo kan eta. Lumayan sih guys. Orang itu enggak bisa udah. Ayo tuh. Wah, ini dia sih ngarana. Lumayan euy. Jangan angin ya. Aduh. Kela sing deui euy. Saya nu kurang nya. Alah. Euy si Udaya jeung si Juned ka mana? Ulah heueuh nya. Duaan eta ka mana euy? Lain dari tuan orang ya. Teu apal tah. Ah, biasa si Udaya sok yang modal gini. Heueuh geus eta ge kawabayan. Tengah laguan. Wah, gening. Aing mah di mana atuh? Itu si Juned lah. Yang ke Imah gerak balik Oh, si euy. Juned. Aduh, si Juned terbalik gerak. Kang naon cenah bet hayang ka imah heula ya. Euy gitu. Sing hayang naon gitu teh. Aneh-aneh wae si Juned teh kitu wae gini kan. Heeh. Longit bubu-bubu. Untung ada dan di dia Pendengar ada goan. Jauh kan itu ka Imah Wah, ini. saya nuleungit pan tuduhan. Ketik deui ngan Deui. capek cenah si tadi. Sampai ding aduh ketemu cainya. Pan puasa berarti nya Oh, bener. Aduh. Kenapa wacai mah kita? Biasanya dia sok ngomong unul sih euy. Nah, resep malam dulu Sep sok di daharan orang ada. Oh, Heh. nah ini kumaha. Ah, Ngeunah di pais euy. nona di dalam di paisa tuh. Aduh, terus takbilnya bener bisa. Mana ada ngas anding.
Ambung Ah, sih. Oh gitu geuleuh. Halus dai. Kumaha ngaranna euy? Kenal nya. Sok, wehan we. Bana teu apal kieu. Baran kitu teh. Kalau iya gede euy. Wah, gede itu mah. Barna naon? Si Junet muka dia nya rame. Wah, bakal sada dipakan Junet. Oh, Junet dah bekieu nu kitu. Kumaha ngaranna? Mana ding? Menang tuh. Teuing. Dek maliang negara dek teh tapi eueuhan euy. Udah ini jadi cogoan. Belum gini we nya. Mana? Ini naon euy. Tahu ada. Kadon teu meunang sih rek di pais teh deh euy. Betul, itu bisa beli sih. Aduh, jangan nih. Kan menang batu euy. Dia mah tuh bisa ngurak nih, eh. Bingung gua. Aduh. Tahu sih, pangan udah lumayan tadi dah. Iya. Kalau burit teh. Mun bae mah hayang nginum euy dek teh. Ayeuna Dosa juga, makruh, kiling teh. sebuhan mah amah gitu diajak kulin kurang. Sok lieur aya si burhan dah. Nah, urang teh. Singkeun sih nya. Burhanna. Ada gitu-gitu ge dedikan dewek tuh. Aduh, guruna. Guruna. Ding deket imana jeung si itu si burhan. Ah lumayan euy. Aya beureun 5 langkah. Oh, salah lagu ya. Lagu dah ya. Kalau Kilin ka Bobo. Lieur. lieur ya situ mah. Oh, ngaliurkeun bukan aing teh teh lah. Heeh, bae karunya we diajakan ulin mah tuh. Sebenarnya mah loba sing batu hareupeun imah dewek teh yang nimbul. Timu we si burhan. Kudu namanya tuman. Kayak sih nggak pinahkeun di mana? Bisa aja panggul lah. Nggak pinahkeun deh ke mana? Kayak pas pedang bijil. Anjing lagi di mana? Si Junet teh puasa teh gitu ting haus meureunna teh. Kalau baik kan mah hanya habis sih. Yang minum ya. Dan tetep heho teh ya. Pas lemang tuh. Emang aja lompatan yang minum tuh. Kayak alasan nggak minumnya. Heeh. Kemana inya si Ding Duidai ini aruh ngerajak ulin dia juga goreng hate biar orang batur ulin anjir kudu kumaha ini nggak sih capek neneangan barudak kemana tuh ngajak ulin ya. Alah, juga itu mendingan si Ading, si Adung, udah itu. Hei, tungguan berdak. Kemana nih? Ding, duy, dai tungguan. Oh, ding dung, dai tungguan atuh. Ninggalkeun. Singoli, yo bagus capek nih kakak sore-sorean. Belum patah udah capek. Astagfirullahaladzim. Bogra ai maneh kaheho kitu nya geus naon? Lompatan itu yang baru udah gerak Atuh meureun ai geus lompatan kitu masa hayang nginum teh atuh. Seger. Nama tengah rajak ulin teh. Tati sasari, arulin ka sawah. Urang nenengan ka base camp, biasana ning sok mabar. Tapi arowo. Orang tak kata nini teh. Ini sawah heula, eta barudak nuturkeun aya di ditu. Alah sia bobot cai teh keur di maneh. Oh, keren nasi aduh ya teh. Nah, atuh teu ngabajaan da ieu maneh. Heeh, pan maneh jol-jol nyokot wae kitu atuh. Oh, sing catatannya heula. Pan biasa nage lamun nyokot dahar teh keur diopi ku arurang kabehan. Yang mesti keur arurang ge da mah opi ayeuna atuh beureuna ge. Nah, muka jeung moal diopi ayeuna. Ingat maneh. Inget naon? Alus. Bisa apa teh bulan naon ieu teh?
Eta bulan April ning urang teh kamari teh karek ulang tahun kamari teh ningan. Si ulang tahun apa? Tapi bulan Islam naon ya? Karena bulan Islam lah naon ya. Ih, Teringat. Pas rumah Sing wah. terus ya Kan kisah poeng ya. tadi subuh udang tuh. Ayo teh bulan puasa ke. alah sia tadi teh urang teh Siapa? sia sahur sia jeung kolot bohong. Alah mun kitu kumaha? Batal itu mah batal. Bejaga ya ke indung lah. Oh, lu lupa. Ah, bener carekan atuh urang ya. Carekan urang Tinggal lu nih. Si anjing goblok sia. Nama kadieu kan kata minitnya ada. Oh, atuh ya. Yuk. Baik, antap lah si Burhan lah. Oh lah, batal ieu nya. Hakaca bohongan tadi ngisianan urang. Hakaca aduh sia labuh puas aduh. Kasal si Burhan budak teh. Ih, Puas. cak kemet teu puasa koplok. Puas. Aya wae. Balas kuy.